Halo, dulu-dulu di lemur barayang di kota. Panglai serang pribados. Ayeuna dintennya orang ngaguar serang analisa deui tina hadis anu biasa paluargi parantos uninga carilah ilmu walau ke negeri Cina. Naon cenah teh ke Arab ari Cina teh negara teh disebut RRT. Ternyata saat dikaji RRT itu geuning anu ngarti R anu kahiji kedah boga rasa, R anu kadua kudu boga rasa, rumasa tayana tumarina. Jadi R kahiji rasa, R kadua rumasa tayana tumarima. Jadi manusia itu ternyata kedah gaduh rasa, rumasa sareng tumarima baru bakal ngaci hirupna. Rizal itu biasanya tidak ngaco, ngaca, ngaci. Tak gitu rupanya RRT teh. Rasa rumasa sareng tumarima, kakara ngaci hirupna. Gitu kira-kira guys.